Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam salapan, tapi nemalan jiga nu hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya teh rada maksakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sangururumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah seja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mibah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur mibah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teunggut ku kalinduan tegedag ku kaanginan teluntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Munut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan moal kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu lenggah linggih di ieu tempat tangtu boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangajian. Aing ngaran-ngaran pangajian teh soal babari nu hese mah pangajianna. Matak nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang di ajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Nah cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek kieu? Daya teh rada curiga eta teh bener cenah ustadna kitu teh teh hatena. Da rata-rata nu ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek sadar ibu abdi oge. Heuna atuh ari ustad beuki gituan nah da baju kuring kaos kuring nu meuli kuring pantes jeung henteu nya kumaha urang. Da ieu mah sakadar cangkang. Aing ngaran-ngaran cangkang keuna ku ruksak buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelo lalajo ti orok-orok eueuh huntuan seuri lucu. Nini-nini beak huntu seuri keung. Baheula bapak keur ngora ngadar sukro drog-dog mata keres nu ngadengi heuh keur ngora geus kolot huntu unger hiji-hiji ngadar sukro ngadon mengbal di jero kadang-kadang pan huntu kateleg sukro kaluar artina naon eta pepeling keur hirup manusia yen hirup manusia teh eueuh nu kudu disombongkeun nya ieu mah sakadar kurung aing ngaran-ngaran kurung mah ibu hayang geulis babari tinggal di bedak tinggal di lipstik
tinggal make blush on nu hese mah amis budi da saeutik pedah kanal bibir beureum haseum pamatuk dikukut. Nah batur bakal ngaragangan bedakna moal, batur ngaragangan lipstikna moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Dan Nabi diutus ge innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Matak nu kudu ku urang diomean mah lain beungeut-beungeut teuing tah akhlak. Greget anjir atuh dah. Nya heuh. Ayeuna ibu awak mah ngahiji, nah ngahiji jeung hate-hatena teuing Pak. Da awak ngahiji mah soal babari eta ibu ge awak ngarendeng nah ngarendeng jeung hatena heueuy da teu saeutik kajadian bubar pangajian tiung nyengsol batur jadi omong berarti awak ngarendeng hate mah keur neangan kagorengan. Bapak di masjid ngarendeng ukur awakna kudu jeung hatena sabab Islam lain ditarima ku awak nu ieu tapi Islam ditarima ku hate nu celik putih celak herang wening galih tanpa pamrih narima we kana Quran jeung hadis Nabi di dinya letak ikhlas teh. Bapak ngarendeng di masjid ari hate teu ngarendeng bubar ti masjid ngomongkeun salat batur tadi mah urang cenah euy salat jeung nu utek-utekan berarti sepanjang salat si eta neuleuh si itu nya mata konsep dina Islam nu kudu dimerdekakeun teh hate urusan ngalusan awak soal babari tapi urusan alusan hate itu soal nu hese ti luhur sosok pramut ti handap saibad dampal ngaranna kurung. Matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung lautan lega bisa diteleman hate deet manusia mah hese dikobet asli teh kurung kudu wawuh jeung kuringna naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung korong Bandungan we ku ibu korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun dangdan setekar kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan naon korong dina ibadah bebengok ria dek tahajud unggal peuting, dek duha unggal poe, dek maca Quran nepi kalakoh, dek sholawatan haben ka masjid lekat, muncul penyakit ria. Allah nolak sapajodogan peribadahan nu sumberna adalah penyakit ria. Matak gera bebaskeun hate tina asa kapuji. Kesal. Sedengkeun teh nu boga penyakit ria teh lain batur-batur teuing nu hadir jeung kuring ge osok. Dek tahajud nyieun status Facebook, OTW tahajud. Nu paling parah ke ruku nuju ruku henteu gelo si eta. Jawa Barat boga masjid kebanggaan Al Jabar. Meureun urang dia ge ibu-ibu nu pika ngadat ka salaki hayang indit ka Al Jabar. Mun ditanya ibu bade naon ka Al Jabar ngiring netepan si eta ka masjid deukeut ge tara ungah belenyeng ka ditu. Ngomong we atuh dek selfie kitu. Tuh ieu teh bebengok ria nu kitu patut teh. Keuheuh atuh nya heuh. Tuh sedengkeun hadirin kaum muslimin Allah nolak sapajodogan ibadah nu sumberna ria. Matak nu kadua nu kuring-kuringan di jero kurung adalah karung. Saha nu jadi karung? Hampuranya ustad teh ieu teh karung. Kades karung, bupati karung, gubernur karung, presiden ge karung. Ai karung wadah runtah. Nu deog nu sengkong nu bodo nu boloho nu ecreg nu teu ecreg nu ijieun nu rujiteun nu cuaeun nu ngewaeun pribadi urang boga ustad mah cicingna agama oncoran sararea tong pilihan hirup. Tadi meureun Pak Kades dipilih meureun ku rakyat sehingga jadi menang. Tah geus menang teh pan nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring geus jadi tong pilihan pedah itu teu nyoblos 600 teu dicairkeun. Anger dah kabeh ge rakyat bodona bolohona ecreugna teu ecreugna benerna salahna belaan ku kadesna bongan kades siap jadi maung. Ai maung teh manusia unggul mak jeung mata kuring maung. Pan maung teh manusia unggul. Manusia nu unggul mah leah hatena teu gampang dendaman apik dina bahasa bisi nganyarikeun rakyatna dah hakikat hirup mah moal mungkin disebut jelema pinter tanpa aya hirup si bodoh teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin teu mungkin disebut pejabat lamun eueuhna rakyat. Matak tugas atau oncorkeun lamun urang geus pinter gera oncoran jelema bodoh ai kadang-kadang kanyadian geus pinter ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jelema belegu ge bisa. Betul nyata tuh ya nu beunghar jeung nu miskin nu beunghar teh alusna mah boga tugas naon tugasna nyaah ka nu miskin da teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bandungan si miskin jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot nyokot pasaran si miskin ngaguntingan boe si miskin nyieun pocong si miskin nganterkeun si miskin tahlil 100 poe si miskin tara pernah alfa nah da teu nyangu di imah Pak. Coba nu beunghar da lain kitu atuh prinsipna. Matak bejakeun ka jelema nu beunghar embung akur jeung nu miskin
kali-kali nu miskin dendam maut nu bikin paculna jug nyeun kuburan sorangan ka ditu tuh aya pasaran gubug ku sorangan tak aya boeh teg-tegan ku sorangan nyeun pocong ku sorangan teu bisa leumpang acelok-acelokan sorangan keukeuh Pak nu ngaran manusia tetep urang butuh ku batur heueuh nya pejabat butuh ku rakyat matak nu jadi pejabat tong olo-olo nah apan cucungik si lain teh dijadikeun teh ku rakyat matak lamun geus jadi sing eling atuh ka rakyat euy heueuh nya lain hartina urang kudu hormat ka pejabat tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat nah apan maranehanana jadi teh ku leungeun-leungeun rakyat matak geus jadi tong api-api poho ka rakyat bisi teu dicoblos deui sok bisi teu percaya ieu teh tugas ustad oge hampura ulah nyarekan jamaah nah ibu teh daek datang ka dieu sumping ka dieu ngupingkeun kuring mata kuring nu kudu nuhun ka ibu teh nuhun ibu bapak paranta sumping nah juk bubar na urang deuk ngomong jeung temok ieu teh jiga heureuy tapi lamun dikaji ku sim kuring jero nama hakikat dabongan Islam boga syariat hakikat tarekat makrifat Quran boga opat lapad makna matan maknawi lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amal keunana urang maca Quran jujur we karek nepi kana lapadna can wawuh jeung eusina mata Quran geuleuh ka batur anger lekoh maca Quran tapi lekoh ngageunggeureukkeun ka baturna di mana eta Quran cicing ye jigana ieu rada dianggap ustad aya nama ieu aya tadi mah pan teu dianggap mah nya di ditu aya nu nanya dupi Pak Ustadna cenah tos ka dieu teuing teu apa meureun disangkan teh lain urang coba lamun kuring diudeng digamis disorban yakin mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang nagog anjir kuat eueuh nu nanya nah da teu kaciri kan bae da kuring kikian teu jujur teu sadar jadi ustad jeung hirup jelema nu alus mah jelema nu teu sadar Pak bener Pak lamun jadi ustad tong sadar jadi ustad nah lamun sadar jadi hayang disebut hiji waktu tatangga teu nyebut da geuneuk beungeut eta teh coba lamun teu sadar deuk nyebut ustad pe deuk nyebut ustad aku mah ibu we di luhur aya pejabat ulah sadar jadi pejabat da urang teh sumberna mah ti rakyat lamun sadar teuing jadi pejabat jujur Pak alus dina kampanye goreng dina gawe bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi gang leucir keur kampanye geus jadi leucir kuleur anjir tah matak hirupat tong sadar ingking ibadah haji 70 juta balik ti ditu sadar jadi haji tatangga teu nyebut pan baeut hiji waktu tatangga Pak Haji tah maneh mah sadar 10.000 aya tetangga nu kadua Pak Haji tah 20 aya nu katilu bersihin haji 200.000 dibayar nu bersihin naon ieu bebengok ria matak hirup nu ngaran manusia sampurna asalna urang tina kosong teu boga naon-naon matak ayeuna ge nyicingan alam dunya teh teu gableg naon-naon pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun hade ge di hadekeun kuring ge capetang deuna nyarita teu ngaku kuring pinter aya Allah nu minterkeun bisa aya Allah nu ngabisakeun jadi aya Allah nu ngajadikeun daek oge aya Allah nu ngadaekeun matak jalma kitu teh jalma kosong aya jelema nu kosong da geunah atuh kosong bibirna kosong hatena kosong sukuna jelema nu kosong bibirna kosong tina ijid tina rujid tina cua tina ngewa matak bahasa teh sanajan kasar tapi ngeunah didenge coba lemes tapi kulit limus borok sararea lol jelema jangkung di eusian bibir ku geuleuh ti mana taraje lol jelema montok betokok bari pondok ieu teh awak atawa dreum itu teh nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna tapi bongan bibir urang dieusian ku cacianana Allah nyiptakeun makhluk Allah lain pikeun dihina Pak tapi tapakuran jeung teuleuman gambaran urang teh batur gambaran batur teh urang nya bener ya alhamdulillah aya dibenerkeun tuh kosong deui hate bapak kosong hate kuring kosong jelema nu kosong bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate ngeluk bakal eah-eahan teh teh penyakit hate ceramah kitu jauh-jauh ti Bandung aing ge bisa atuh lain ku sia teuing kosong nya boga naon ari urang nya jelema nu kosong hatena boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro tina Quran boro-boro tina hadis anjing sekalipun asal hate bapak kosong hate kuring kosong guguru gerayu ka anjing
mata kuring di lemur di Cimaung aya nu mira anjing tara ngamek ka anjing teh punten ci tepun guru ka anjing cik tetangga teh rada gelo si ustad cik teh nama ge nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah urang guguru ka anjing palebah mana guguru ka anjing najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hatir batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur teh na teu keprok ada matak nu kudu pangheulana dijaga teh biwir taroskeun ka Pak Ustad salamatul insan min khifdil lisan salametna jelema gumantung bisa jeung heuteuna ngajaga letahna ari urang mah jujur nu dibaca subhanallah kotor hate dikukut nu dibaca alhamdulillah tapi asa kapuji anger keneh nu dibaca Allahu akbar tapi naha sombong araraya aneh Pak maca Quran urang subhanallah maha suci Gusti Allah lamun bener urang ngaku subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut subhanallah pan urang mah lain subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu subhanallah batur meuli sawah ratug angen subhanallah batur meuli mobil ka rumah sakit subhanallah batur meuli motor modar si eta di mana atuh subhanallahna karek nepi samet bibir teu neurak kana jero hatena paingan batur ijid rujid cua ngewa ka urang da memang urang sakapeung sok pinga ngewaeun bener ieu ceramah euy ngartieun beda nu tukang nepi ka hareup ungut-ungutan tina subhanallah Allahu akbar tina Allahu akbar Allah teh nu maha agung berarti konsep Allahu akbar Allah nu maha agung kasombongan tong dipiara urang Allahu akbar dilakona sombong dikukut edit pengajian bebeja kasalaki Pak engke wengi bade ngaos maknya emak teu make kongkorong naon urusan pangaosan jeung kongkorong salakinya jual domba belikeun kongkorong gantelkeun ka handap leumpang ngadak-ngadak dongko make pingel ti dieu nepi ka dieu nepi ka ngulem pengajian teh hayu ngaos nepi ka dikincring-kincring digibrig-gibrig make anting singlitkeun tiung ka tukang teu ka kuping Pak Ustad nah tina anting jadi budak jelema ieu teh cucungik naon terlalu membanggakan sebuah harta padahal konsep urusan harta gedong sigrong mobil mewah sama lega cek Allah pek maneh beunghar ngan dicabut ka jongjonan pek maneh sangsara ngan diteuleun ka jongjonan matak nu beunghar jeung nu sangsara jujur tempo urusan jongjon keneh hirup nu sangsara mah teu eureun ududna ge da teu sieun ku paru-paru tanyakeun ka nu sangsara kumaha lamun maot isuk padoli jengkel di dunya ge nepi ka kitu eta bahasa bener itu sok nu beunghar keung ku bangsat keung berarti teu jongjon nah duit gepokan mas inten berlian loba mata keung ku bangsat coba nu miskin keung ku bangsat demi Allah henteu pangih nu miskin jeung bangsat bisi maneh deuk maok tu aya coet saking ku teu keung Pak coba nu beunghar keung na bebeakan keung ku tuyul nu beunghar keung mana bukti eta nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapalkeun lawang panto sieun tuyul asup ka imah nyokot duit nu miskin nyieun tolak bala henteu ditapalkeun lawang panto henteu nah pantona ge rujad nu miskin matak bener konsep agama teh jongjon hate ngan sangsara beunghar ngan hampura teu jongjon hate heueuh ya tuh barang dahar nu beunghar sagala diatur 4 sehat 5 sempurna genep kudu cuci mulut apal beureum apal hejo wah sagala dilebok coba nu miskin 4 sehat 5 seubeuh genep teu rab nu beunghar sieun ku daging hayam majarkeun kolesterol sieun ku daging domba majarkeun sieun darah tinggi sieun ku daging sapi sieun antrak bikeun sakantet kanu sangsara saletak isuk ngah hayang keneh jag-jag awakna nya naon atuh sumber penyakit lain kadaharan teuing 80% cek ilmu kedokteran penyakit sumberna siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah hate tanu kotor ya bener anapun nu ngaran kahirupan sarua bae ye awak bapak awak kuring sarua awak ibu awak kuring sarua matak Allah nyiptakeun perbedaan teh supaya keur nyaruakeun aya langit aya bumi aya luhur aya handap aya alus aya goreng aya bener aya salah aya daek aya kedul milik saha eta milik urang ustad osok bener keur ngeureuyeun ulah coba-coba ka ustad nyebut ahli bener pret mau ujung ahli bener ustad wadul anyirah ustad ge keur diajar matak lamun salahnya wajar da keur dialajar bener heueuh ya teh
Ustad oge osok bener, osok salah pangminengna palebah mana kuring mineng salahna ceramah teh lain di Majalengka wungkul kamari ti Banten terus ka Subang leos ka Tasik terus ka Garut ka Subang ka Padalarang lamun nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur tahajud yu toong ka Cimaung nerangkeun tahajud da molor atuh hiji tak kesalahan gede nerangkeun sedekah bati era Pak Kades innamal shadaqata lil fuqara saradokoh yen sedekah teh hiji mage rezeki nu geus aya dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah umat kahipnotis ku basa ustad isuk masjid kasumbang yatim kabere pakin miskin katulungan gerak tanya ta ustad nu ngomongna boro-boro isukan kuring sedekah peuting ieu ge kuring lain sedekah tapi ngadudut ladang sedekah mana bukti kayak geus beres pengajian nu hajat bakal ngudag dus ongkoh amplop ongkoh teteh cing tenawan eta sodako heueuh deuk ditampa harnya heueuh da butuh atuh matak cek urang oge hampura urang mah jujur nerangkeun agama apal cangkang teu apal dieusi matak